Bismillahirrahmanirrahim. Yuang neraskeun deui ngalogat kitab Jurumiyah. Bab naibul fa'il. Dina bab Jurumiyah nama babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh. Ari ieu eta bab martelakeun maf'ul anu henteu disebut fa'ilna. Alladzi anu lam yusamma anu henteu disebut naon fa'iluhu, fa'ilna itulah di maf'ul. Wa huwa ieu maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh atanapi nu disebat naibul fa'il. Al ismu eta kalimah isim bade sore bade muawwal bisori. Al marfu'u anu dirofa'keun ieu isim hukum wajib rofa. Alladzi anu lam yuzkar anu henteu geus disebut ma'ahu sartana itu ladi isim naon fa'iluhu, fa'ilna itu ladi isim. Paing kana mangka lamun bukti naon al fi'lu fi'ilna madian eta fi'il madi dumma tadi domahkeun naon awaluhu mimitina itu fi'il madi wa kusira jeung dikasrahkeun naon mah huruf qabla akhirihi anu samemeh akhirna itu fi'il madi. Cara ngamabni maf'ulkeun tina fi'il madi. Wa in kana jeung lamun kabuktian itu fi'il mudhari'an eta fi'il mudhari dumma tah didomahkeun naon awaluhu mimitina itu fi'il mudhari. Wa putiha jeung dipatahkeun naon mah huruf qabla akhirihi anu samemeh akhirna itu fi'il mudhari. Ieu cara ngamabni maf'ulkeun tina fi'il mudhari. Wa huwa naibul fa'il atanapi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ala qismaini eta kabagi kana dua bagian. Dohirin tegasna kahiji naibul fa'il isim dohir nu kenging ngadamel tina isim dohir. Wa mudmarin jeung kadua naibul fa'il isim domir nu kenging ngadamel tina isim domir. Paddohiru mangka ari naibul fa'il isim dohir nahu eta ari contona qauluka eta ucapan anjeun. Duriba Zaidun, duriba geus diteunggel saha Zaidun ki Zaid. Asalna doroba amrun Zaidan dibuang amruna jadi duriba Zaidun. Wa yudrobu jeung bakal atawa ke diteunggel saha Zaidun ki Zaid. Asalna ya deribu amrun Zaidan dibuang amruna jadi yudrobu Zaidun geus diteunggel saha Zaidun ki Zaid. Wa ukrima jeung geus dimulyakeun saha amrun ki Umar. Wa yukramu jeung bakal atawa ke dimulyakeun saha amrun ki Umar. Wa mudmaru sareng ari naibul fa'il isim domir nahu eta ari contona qauluka eta ucapan anjeun. Duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtuna wa duriba wa duribat wa duribu wa duribna. Duribu di dieu wa duribna. Duribtu geus diteunggel kuring, waduribna jeung geus diteunggel urang sarerea. Waduribta jeung geus diteunggel anjeun lalaki hiji, waduribti jeung geus diteunggel anjeun awewe hiji. Waduribtuma jeung geus diteunggel anjeun lalaki dua awewe dua nu aya di hareupeun. Waduribtum jeung geus diteunggel anjeun lalaki loba nu aya di hareupeun. Waduribtuna jeung diteunggel anjeun awewe loba nu aya di hareupeun. Waduriba jeung diteunggel itu lalaki hiji nu teu aya di hareupeun. Waduribat jeung geus diteunggel itu awewe hiji nu teu aya di hareupeun. Waduriba jeung diteunggel lalaki dua awewe dua nu teu aya di hareupeun. Waduribu jeung geus diteunggel itu lalaki loba nu teu aya di hareupeun. Waduribna jeung geus diteunggel itu
awewe loba anu teu dihareupeun. Tah conto naibul fa'il isim domir nu ke ngadamel tina isim domir. Oke, disambung deui kana babul mubtada'i wal khobar. Yuk ngaraos.